Tarik nafas, Allah. Tarik nafas, Allah. Tenang, tongkat tenangkan. Nah, awak mah rada aman. Jadi simpan tas rantainya pula ini. Kenapa boy apa? Ya, Tuhan, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wallahu la ilaha illallah la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Hampurannya, hampura mual. Hampuranya mual seanjun paralunya hampura. Hampura si jasa telah mejen kaulanya kaula Empung Samudra Wijaya. Hampuranya kaula minta tabayun jeung bangsa anjeun meskipun anjeun bangsa rajal goib. Allah yang tabayun jeung anjeun jeung deui kaula mewakili bisi kang keluarga bisi aya kasalahan anu teu dihaja anu pokok tanpa diketahui ku anjeunna ka anjeun langsung. Misalkan kaula hampura anjeun bisa nempo keluarga Kang Samidma mah bisa ningali ka anjeunnya dan anjeun bangsa jin eta hiji nu kudu dimaklum. Adapun anjeun dititah ku manusa anjeun kudu sadarna naon kaula karunya ka anjeun daek diperbudak ku manusa. Anjeun mah paribasana bisa nempok ka manusa tapi bisa diperbudak ku manusa karunya ka anjeun. Kaula nanya ka anjeun anu simpel, anjeun capek teu diperbudak ku manusa? Capek. Betah teu diperbudak ku manusa? Teu betah. Kaula nanya, sabaraha lila anjeun cicing di imahna? Hampir 2 tahun. Kacidana aya deui teu sabaraha hiji. Ngan kumis pendek, kumis ipis menya, kumis ipis. Ari anjeun loba cicingna asalna dina diri apa di imah. Ari eta panyakit anu ku ayeuna dihadapi ku syariatna ti anjeun dikumahakeun. Dina cai eta teh cai hungkul. Ari belah kaler hiji dia teh mana? Kidul, kaler, kulon. Caket tuh minus akang inu gering. Hah? Ari nu nitah anjeun anu ngabogaan anjeun anu ngauperbudak ka anjeun tina arah we ti arah tina arah lah ti kaler mau teh tuantun abdi keluarga ieu tuantun abdi ieu ti kaler cenah anu ngurang istri pamagat. Awewe kayak anu nitahna belah kaler ari dukuna belah jauh tapi masih kena wilayah eta jadinya. Dukuna awewe lalaki. Ari anjeun tujuanna ieu tujuan anjeun ngaroga tujuanna ka si akangna apa ka saha? Tah kunaon cenah cek anu ditahna si akangna teh. Misal dititah dolim kitu. Sirik naon cenah?
mampu si eta mah cenah nya. Ari di imah anjeun sok di mana cicing? Ya cai. Hah? Dina cai di WC Di mana cai. syariatna nya menang anjeun hakikatna Gusti Allah nu Maha Suci bisa teu anjeun pangbereskeun arek detik ayeuna arek isukan ngan ulah leuwih ti saminggu lah dipeotkeun deui dinormalkeun deui lamun pek heueuh perbuatan anjeun mun pek teu lompat kana medis. Sebenarnya mah ieu mah tinggal penyakit naon disebutna ubaraneun ku jelema deui. Sakali mah hengse esor abdi mah dana dibantu kudonya sakali deui sakali we hengse soalnya buang tapak anu ditemu pan tapakna keunana dohir keunana dohir sama batin Makhluknya cicingnya di luar pulang anting utara di luar di saja di belah dulu belah kalera perhalamian anu kacidana sabalami teras deui meureunan kemungkaran kedolimana apakah orang setempat terus tina naon awalna ya karena sana kaki membuat 5 bulan kacidana corak 2 bulanan Mela tolongan untuk anu maksa semua maksa teh meureunannya anu dijieun lah meureunnan gitu meureunannya dan biasa nama lobek misalkan anu mela tolong teh lobek cek hatena alus masuk di bere ieu mah teu dibere sahana menjalankan ibu Rama ibu kami ya Bapak Komar sahana menjalankan Siti Ruqayyah ibu Rama Haji Unasi Haji Salim